Erin. Capek sama. Kasih si layu. Yuk. Sabari anu bade obrolkeun ku abi. Bade ngobrolkeun naon ah? Ayo we di ditu. Jadi kieu neng. Atek anu dicarioskeun. Nya udah nyarioskeun naon? Cuma berat tuh nyariosna gitu. Ya. Saberat gunung. Kalah heureuy. Jadinya atuh gunung mah berat. Sok bade ngobrol naon? Bingung neng. Nah, bingung kunaon kitu ah. Jadi kieu. Teh kamari diamanatan kudu catet kolot gitu. Setelah lulus teh kudu ka Kalimantan. Gening tebih. Nyawayan awe taman neng. Neng di dieu pakinten dah ke sana-sanaan. Manya jauh ka ditu aing neng di dieu sorangan. Nya kana akal itu ge ngalah atos. Aing neng di dieu jeung saha? Nya panginten untuk sementara mah neng di dieu nyalirah heula. Alim neng mah alim mun kudu jauh ka Kalimantan alim. Yo neng, selama detak jantung berdetak, hati mah tetap kangen neng. Percuma ayeuna hubungan tidak saling percaya. Engkena kayaknya timbul kecurigaan. Da percuma atuh di Kalimantan teh pasti panggil jeung awe nu gareulis. Ya neng, di itu gawe di leuweung. Mau mungkin di itu aya awewe. Paling ge aya monyet di itu teh. Da tetep neng mah alim, neng mah yang di dieu jeung aa. Terus ayeuna neng hayang naon atuh? Da neng mah yang di dieu jeung aa. Ge kahoyong mah kitu neng. Tapi teu tiasa untuk sementara ieu mah. Pokona mah neng, janji. Uwi di Kalimantan, langsung nikahin neng tah. Da emang teu aya kitu pada malah di dieu caket jeung neng neng kisah nyusul aa. Teu tiasa neng, tos kitu takdirna panginten, kage pamijodoh mah moal ka sahadeui atuh neng. Ngerti geura neng? Tapi janji kan di ditu moal ka batur. Janji mah neng. Bakal pastikan neng. Bakal di kan neng? Pasti. Bakal jaga hati kan neng? Pasti. Nuhun Ayo. Yuk. Janji. Bro. Selamat hari kelulusannya, Bre. Graduation. Kemana aja tujuan ini, Gaya euy si gawe. Balik tadi rumah. Bakar sekolah wae gitu nya. Ayo tuh. Ayo, cap. Ayo. Abi ditinggal kenapa? Kalah. Naon teh? Jadi kieu da. Urang teh isu pagetok ini ke Kalimantan gawe. Isukan pisan. Heeh, nya kolot urang minta isukan di dieu. Urang aya titipkeunan ka maraneh dak. Titip kenaon atuh? Urang nitip ka boga urang. Ka maraneh soalna bisi anu ngajaga di dieu, bisi anu ngahareuyan. Ngan amun ningali si Neng jeung lalaki saja pangagebugankeun lalakina. Oh, siap. Masalah kebugan masakan kepada kami nya. Bener. Doakeun aing. Siap. Otak sing sukses deui Baca nama lah belas sakit pan hari kelulusan enak. Oh, lagi bahagia ya. Nitip pokok namanya. Siap, santuy. Yuk. Ayo tuh ya. Yuk balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Armina ya? Ayo. Sok atuh ke laptopnya saya. Oh, ini teh rancangan Arni. Muhun, Di mana nih? Udah meninggal. Muhun nembe amang dek ka dia atas lambi teu amang dek ka dia. Oke lah, tuh udah tadi di kamar kak. Arni, ya rancangan ya. Arni. Alis tepang. Kemana wae? Aya ih beki geulis wae. Sami Arni ge. Laminya atas sana. Arni tuh abi beri heulanya impan salami Ya beres. enggak gitu. Yang kewe amang dek ka dieu nya. Pokoknya aya tuh salah. Kana ojek gue dah terus biasa ieu. Ulah kala. Oh, tuh. Kalau sana si kala. Tuh. Kaya geura ih. Ya naon? Hayo we luntang laku. Biasa kada Iya isi. kala. Dia panterkeun Rina ye sakedap. Ya tuh.
Wih, kemana gitu? Kan itu udah cakep pada halaman biasa cakep dah. Terus saya mungkin jelas, saya nanaon di jangan. Iya, ayo. Mana Mau. oh mau nanti lanjut. Ari hayunya. Dadah. Kemana teh? Nuhun nuhun ya geus kesanakeun. Iya, sama udah ceket ieu sakampungan. Aya tuh abi dibade kalebet heula. Moal. Tapi teh kana ieu teh tapi si amung di ka Arni. Oh. Kontekan abi da bikin nyase karunya nyelira bisa nanaon di bosong begal. Oh, nuhun. We anak sep kan dia. Miskin. Ya. Terus ya, Rina kan ya? Iya. Besok tunun ya. Nuhun. Hati-hatinya, A. Ya. Halo, A. Halo, Rina. Nuhun leres. Ieu sareng Rina. Ari sareng saha? Iya, bisa karena Arni teh ya. Oh, AA. Menawi teh saha? Hari ending nyase teh teh bade ngajakan damel ya teh longgar. Tapi pas udah damel teh hayong ngajak kamu oge, uina teh biasa teh. Oh, nuhun hayu, A. Kalau resane oge hoyong damel di Karsel di bumi wae. Pada emang kemana gitu, A? Ah, kamu nawe, lu berarti nggak bisa selalu bersama kamu, we di rumah. Oh, nuhun atuh, A. Enjing kabaran dewe atunya. Mohon gitu, Kevin gawe di kontak dirinya sama me angkatna. Soal ketemu si gawa, Assalamualaikum. Tos salahnya, A. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah dipasihan kebon anu subur kieu. Insya Allah hasil lagi ageng ya mah. Bade ngabaran heula si Neng di kampung. Insya Allah tos panen ieu mah abdi bade uih bade ngalamar si Neng. Duh, saya sinyal wae di dieu. Nah, bubarkan korupsi teh lah. Ini mah kabosok deui euy. Udah ieu mah ke baik jadi pegat euy. Da ini ka bungkis euy. Teu da euy tak aktif nomorna. Anu ya kayak gini. Iya. Aku jangan aku laporan kuliah kalau berkayu. Khawatir soalnya kehujanan terus nganterkeun Neng. Biasa naon tapi nuhun ya acukna. Nuhun, A, sami-sami. Nuhun ya tos pangnamutkeun acuk ieu. Nuhun, A, sami-sami. Tapi ya teh tara Rizky kamarana nih. Tak raya dah mama sareng bapak ma, A. Oh, berarti nyali ratu di dia teh. Nuhun nyalira. Mandirinya kang uning. Mandiri atuh A, da atas ageng ieu. Teu kesel nyali lagi teh. Kumaha di atuh A, nyalira we Neng mah di dieu. Oh, hana gitu nyali gitu mun amo beureun. Terus kumaha? Teguh kumaha kana ya ayeuna mah. Tapi A teh mending kaset ih. Tapi langsung kaset pami di make up ku Neng. Bade? Pira aku atuh kasep di makeup. Ih mana naon da irang pentas usum. Usum naon usum. Pamaget di make upan? Tapi ulah berlebihan geuleuh kayak juga banci Oh, teh. di lipstick kungkulunya. Sok tuh terserah. Kela senyum. Senyum. Sok we langsung we. Tuh kan kamu mah Teka Ya. aja ampun teh. Bisa dihapus geura ieu teh. Wah. Dulu ieu teh ku keluar kumaha ieu. Saya Saya di mana? Geura mana kaca geura mana? Ieu mah. tapi dah saya. Ampun teh ya ieu kuning ka Ya, cek oge kotor, geura ieu sakalewang geura teh apa? Ya, dia mah diam kamu negara.
Hidup jauh kemana-mana, kerja sambil tidur dibayar pula. Apalagi kalau ada perempuan di sini. Aduh, nang hadong hepeng, nang hadong sigaret, mana belum gajian. Si bos kemana pula ini? Betul. Woi, bangun woi. Siap, posisi 69 bos. Siap. Mau kerja apa mau tidur, Pam? Maafkan saya lah bos, tadi saya ketiduran, lelah sekali. Saya juga lelah, Pam. Lelah marahin kamu. Sudahlah bos, jangan marah-marah. Sebenarnya saya mau minta kas bos. Sigaret nang hadong bos. Anjing. Biar aing mau kumane. Ceklan lah. Pegang. Mau kemana bos? Nih, urus semuanya sama kamu. Saya mau pulang ke kampung. Bos, ini saya tidak tahu bos. Neng maafnya Neng ya, hilaf. Kalau udah mulai non mata ngular sok dah akhirnya kan Neng. Emang sih, ada bajing. Berat. Bawa ke dia, Cak. Kau ke dia gimana lah? Kau balik. Yuk. Punten itu enak, rame gini teh. Di balik hujannya. Nah, ari maneh aya hubungan naon jeung si Neng Rina? Jawab brengsek dan kaki gituan. Oh Rina mah tamara rencangan raya abi nembengan terkeun karunya waduh hayana naon di jalan nih sumbegal ya mah. Sudah sih Allah macam-macam kasih Rina mah jauhan si Rina. Jauhan dia saya tadi ka bawah batan aing. Tinggal Sikat catur ka udun-udun. Kita sikat mah kita iya sikat. Kira aku catur atuh teu Sikat rokona ya teman. Nah. Ayo nya, Tipayon. Si rapi we. Yuk. Halo, assalamualaikum. Pak, Neng bade aya picariosin ka. Tapi Neng bingung nyariosna. Janten kieu Neng teh kan tos aya 3 sasi teu datang bulan wae. Neng teh bingung sieun aya kumaha. Entos aku Neng tos diparios. Pas dites hasilnya 2 garis biru. Neng kedah kumaha. Oh, nya tuh ari bade tanggal waler mah. Hayu nya, assalamualaikum. Saya nikahkan saudara B.J. Bupregi dengan saudari Rina Nose dengan seperangkat alat sholat dibayar nyicil. Saya terima nikahnya saudari Rina Nose binti Junid Junaidi dengan seperangkat alat sholat dibayar nyicil. Pak Penghulu, gimana tuh ya teh? Santai. Bang, pesan es buah, Bang. Mohon, iya bade
Rina, Nah, aya di dieu. nah Rina mah kadonya rios gitu kak. Uwi di Kalimantan teh rindu pisan Karina. Terus 3 tahun teh tepang sareng Rina teh asa kumaha gitu. Ayeuna mah bersyukur gitu teh asa tepang di dieu. Mun abis sami kangen ka Aa. Tapi da Tapi naon Rin, Adi yakin Rina mah pasti rindu ka Aa. Pasti memegang janji anu kapungkur ku Aa disebatkeun sareng Rina. nya ayeuna mah kieu we teh tong seueur berharap deui ka abi. Soalna abi sareng ayeuna geus dayana naon. Kelak. Maksudnya ieu kumaha Rin? Janten kieu Oh, jadi gitu Rin. Karena sana me asa kita itu pas pertama ketemu di teh. Teganya Rina ka Aa gitu. Ingat kan, yang Rina ka Aa, masa kapungkur kumaha? Ya Rin, Aa jauh-jauh ke Kalimantan teh. Dan mah Kang Rina selama 2 tahun teh naon. Kang Emeser ieu, tapi pas datang ka dia kumaha? Asa teh dihargaan.